zaman di sorbanan di sarungan yes. Salah ngimikin amplop kan itu ya. Bener Pak Lurah, Masya Allah selalu di depan. Dimana aya aparat misdaik kedeketan jeung ulama eta aparat berkah. Catat eta. Lamun pemimpin geus ngadeketan ulama berkah. Tapi lamun ulama geus ngadeketan we pemimpin fitnah. Lamun pemimpin ngadeketan ulama berkah, tapi ulama ngadeketan we pemimpin fitnah. Ustad unggal poe jeung lurah bae ka mana-mana. Jadi fitnah ustad dengekeun sia. Giliran ustad boga motor anyar difitnah ku masyarakat pasti menang mere lurah. Padahal ustad eta maksakeun hayang boga motor 5 tahun. Kan denge kena belok na eta re mani kiri di. Mending lurah wae nu ngadeukeutan ulama. Ameh berkah palurahnya. Doakeun palurah sing istiqomah, sing jadi pemimpin anu amanah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke ke para rekan sahabat dari Ormas Pemuda Pancasila juga dari pendekar silat. Hah? Saurang nu ngomong ngagerai lieur ngadengena. TTKDH. TTKDH. Anak buah Kang Suhalin. Hah? Suha. Saya dewe Suha. Genut gondrong bukna. Bener tak? Mana Suha teh dia jadi online. Mau nyawa gitu di telepon baik kan. Kang Suha eta. Ketua TTKDH eta. Kang Suhanya Banten. Alhamdulillah. Sok babarengan jeung kula Kang Suha alhamdulillah. Babarengan dahar nyatu. Dan babarengan silat lain. Itu bisa gitu. Tapi lamun jilatan ini aing bisa ya. Doakan ya para ormas, Masya Allah mudah-mudahan segi paperindan kesolehan ke Allah SWT untuk berusaha sing lebih meningkat usahana anu ngalalanggur kene anu ngalalanggur kene ku barokah ieu Maulidur Rasul sing buru-buru dibuka tempat usahana anu berkah yang bakal ibadah amin anu geus rumah tangga ya ormas mudah-mudahan sing saroleh turunan-turunan ananya amin ya Allah ya Rabbal hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tibain mga orang sami-sami manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam muga tetap salalawas aku Allah. Dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'in, tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Urang baca heula ya bender karunya menangieun panitia. Sabab bender balinggo nu ngajeblak na panggung lain sekedar hiasan dinding panggung. Sabab dina panggung mah teu dihias ku ieu ge jadi. Tapi kunaon ku panitia ditempelkeun di dieu. Secara tidak langsung ieu teh mere beja secara tertulis kamu balik. Tah mau balik ieu teh makna kitu. Berarti panitia nyieun jasa kamu balik, makanya pula kudu ngabalas jasa panitia. Kumaha carana? Setidaknya dibaca lah supaya bungaheun panitia aing pasang baligo dihargaan kumu balik, ternyata dibaca. Tuh coba jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul. Sing bisa nyieun jasa ka batur ulah pinternya daharan jasa batur. Itu orang yang baik ya, orang belajar nyieun jasa, orang baca. Jadi ayat kalimat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai motivasi untuk menciptakan generasi yang unggul dan Islam. Korea Ustazah Mawaddah Rahmi MPD Mubalik Kampung Kahalangan Korsi Pamatang Gua Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang guys sakitu cukup bunga panitia temu badir aing masang baligo dibaca dibahas mah kumaha ke bae teu penting aing pangmacakeun heula ngan di aya unik non unik kalimat memperingati. Tiap acara pengajian Islam tablik akbar pasti kalimat memperingati mimilu bae. Benar. Dina Muludan memperingati Maulid Nabi, dina Rajaban memperingati Isra Mi'raj, dina Muharram
tahun baru Islam. Memperingati tahun baru Islam di bulan Ramadan. Memperingati nuzul Quran. Memperingati puasa. Puasa malah diperingati di gawe. Memperingati nuzul Quran. Bulan Januari. Memperingati tahun baru aing eta. Kelahiran Asep Mubarok. Peringati ku sadaya. Iya, kalimat memperingati memilu baik. Berarti kalimat peringati satu kalimat yang spesial. Spesial kumaha memperingati punya makna begitu hebat. Di antaranya kalimat memperingati boga makna tilu. Hiji, tina kalimat memperingati aya nu diinget-inget. Dua, tina kalimat memperingati aya nu diingetan. Tilu, tina kalimat memperingati aya nu boga ingetan. Ya heula we nu dibahas nu aya di dieu lah ulah ka mana-mana. Karunya panitia menang nulis ieu. Batang nyetak na ge satahun ieu nyetak ieu. Tempo foto aing keburak gitu. Kalimat memperingati ayat 3 hiji. Ingat-ingat. Dindenget aing ngomong itu mah salon tuh. Aya nu diingat? Ingat-ingat. Ingat. Dua. Diingetan. Aya nu diingetan. Tilu. Aya nu boga. Boga ingetan. Beda-beda ya artina. Hiji aya nu diinget-inget saha Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu nu diinget-inget ku urang. Nah, Nabi kudu diinget-inget supaya tambah kekuatan iman jeung cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diinget-inget supaya mampu nyontoh kana akhlak-akhlak mulia Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diinget-inget supaya orang mampu nyontoh kana ibadah-ibadah Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diinget-inget supaya orang diinget-inget ku Nabi engke di yaumil mahsyar. Amin. Amin. Hayang diinget-inget ku Nabi. Hayang digerok ku Nabi di poe kiamat. Ummati, ummati. Nyapring kapayunana menang pertolongan Nabi Muhammad. Hayang ke sing rajin teh ayeuna inget ka Kangjeng Nabi Muhammad dengan banyak membaca sholawat. Jadi makna nu kahiji memperingati anu diinget-inget Kangjeng Nabi. Nah, makin kudu diinget-inget satambah cinta urang ka Nabi. Supaya tambah iman urang ka Kangjeng Nabi. Jujur lamun aya nur Kangjeng Nabi kana hate urang mungkin biasana mun eueuh muludan berang-berang paling liar ka mana-mana bener. Tapi dina poe ieu nur Rasulullah ditancepkeun ku Allah ka hate urang kabeh sehingga urang rela ninggalkeun nu dipikaresep ku urang indit kana muludan. Alhamdulillah. Aya nur Kangjeng Nabi na hate urang. Untung ieu nu hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngan memang tantanganna aya. Dina jiwa urang mah indit teh perang heula antara nafsu jeung cinta. Cek nafsu rek ka mana? Cinta ngajawab muludan. Cek nafsu ulah panas jalanna. Cinta ngajawab sorry aya payung. Ayo saya naon deui. Nafsu ngahalangan deui ulah tunduh mending molor di imah. Cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari muludan bari molor. Sabab kiai sering ngajelaskeun molor na jelema ngaji tetap menang ganjaran. Mantap dalil eta dipapake bae ku si eta. Si eta mah tiap ngaji molor bae. Keun ulah kaganggukeun bae. Bisa anu geus molor tong diganggukeun bae. Bahkan kula resep lamun kurat ceramah nu hadir kabeh sare. Berarti aing balik teh ka nyahoan. Atuh nu penting panitia ulah sare eta nu penting. Atuh bahaya. Panitia sare berkat aing di mana nyokot. Maaf, sorry pernah kejadian trauma aing. Balik ceramah aing kosong tuh babawaan. Atuh panitia molor. Datang ka imah jadi ribut jeung pamajikan. Kan pamajikan curiga aing lengong. Cing pamajikan ke jalan-jalan ya, jalan-jalan. Ceramah neng ceramah. Ini tuh mau berkat panitia molor. Maka nanti hari tak jadi peringatan. Daripada aing balik ceramah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan, mending ribut jeung panitia. Demi kardus. Jagan panitia sok poho sia mah. Dulu hadir nyengir aing balik lengoh eueunana. Ti ayeuna asupkeunana. Geus poho aing ngelingan ho. Awas salah ngasupkeun awas ya.
pernah kejadian dari aing atau mobil aing ngereneng jeung mobil lurah berkat aing asup karena mobil lurah goblok ka lurah tah balik neuleuh ka muri bagasi eueuh naon lurahna CS dari Banten telepon ka Haji kita pi ka mana asup tol Serang aya naon jero Haji eta dina bagasi ka Haji aya berkat eueuh Haji naon dira ieu na mobil kula ya berkat kardus tilu deuleuh geus aya ngaranan aya Haji naon mubalik nu aing lurah kunaon geus dibawa panteun aing lurah sambutan menang kardus aing selama 2 jam teu bebeudang geus kumaha tuh Haji geus asup tol heueuh geus kumaha tuh Haji lebok geus ya lurah lebok di hari tak aing lurah jadi CS ya Awas, nomor. Beda lurah ya, beda. Tenang, tenang. Dan lurah itu lain. Moal ngaku. Susu gitu. Cai hanet bae, cai hanet putih bae. Ulah pilok nyusu aya kieu. Nya. Ulah mah nyusu na janari. Atuh kumaha aing we ho. Kudu ribet khusus aing mah susuna SGM. Nyoh SGM susu gantung manis catat lurah apalkan lumayan yang sambutan ke lurahnya SGM ini jadi lurah SGM ya ada nih rata-rata rahmatullah ada di Allah wa iyyakum ajmain eta nafsu ngahalangan ulah muludan bisi tunduh cek iman cek cinta keun bae tunduh oge bari molor bari muludan hebat cinta nafsu ngahalangan deui ulah hidup meludan lapar mending di imah cicing lapar tinggal ka dapur cinta ngajawab dan bae lapar oge sabab aing ngadeng ya panitia ngejo atuh ya kitu ngejo tong aing pepek ge lapar geus abret-abretan motor tadi balik kikilan betul berarti tanda eta lapar atuh aing ya can itu kata datang langsung naik bae terus beres nek siapkeun bener eta demi kejoget cinta orang nu menang alhamdulillah mudah-mudahan cinta kita terbalas amin orang tanda cinta ka nabi rela ka duit ya aku teu dibalas ku nabi leres teh hayang menang cinta nabi hayang buktikan cintamu karena cinta bukan sekedar janji tapi cinta perlu bukti ya iyalah dua poe ngapalkeun eta ayah tanpa cinta gak bakal kesini kan kita cinta mana Nabi betul ngan ngora cinta lain janji kudu ayah bukan hanya sekedar I love you tapi harus you love me hasilnya iya milu milu bah mudah milu jeung Nabi buktikan cintamu insya tadi asa cinta non cinta this is the meaning of love Masya Allah eta sapu yang ngapalkeun eta definisi cinta aya 3 hiji cinta cek pepe naon cinta cek pepe cerita indah namun tiada arti indah terus datang malam minggu apel ke Kabogo ngobrol lagi di Buri Imah di kebon gemrong reungi telepon teh entong teh emek di kotok balatak teh cabe eta bau tai indah saja cek pepe pacaran indah meskipun dikelilingi berbagai macam tai eta ngaranna cinta tai tanya ke siapa nu kedua cinta menurut orang tua tanya emak mana naon cinta dijawab emak cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah kose ulangi terus dan ulang nu katilu cinta komentar santri tanya santri hei santri naon cinta dijawab ku santri cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada itulah cinta ada getaran alhamdulillah setiap jalan cinta ke Allah dibaca zikrullah dibaca ayat Allah wajilat qulubuhum bergetar hatinya kenapa? Karena ada cinta mudah-mudahan cinta orang dibalas amin nu kedua makna memperingati naon asep
aya nu diingetan saha nu diingetan urang nu halaladir. Nah urang pakai kudu diingetan sabab urang mah rumasa sok jadi jalma pohoan bener. Makanya urang sadar butuh ku peringat da urang masuk jadi jelema po tahun kamari aya muludan di aya kiai nggak bahas naon Pokok. cerdas nate poho atuh udah geus tahun bener teh makanya tahun ayeuna muludan deui sabab nu tahun kamari pohoan lumayan boga dalil doang bisa jelema anti muludan ngaharamkeun muludan nanya di jalan bu kamarana ngabring muludan beuki keneh muludan beuki naon dalilna pohoan eta jawaban singkat padat nyeletuk enak atuh jangan harapan jelema kitu mah tong loba ngadu dalil padahal sebagian umat Islam masih ngaharamkeun muludan haram bid'ah eueuh tina bina dolalah sesat masa bodoh kumaha sia bae kan cek urang mah kieu silakan Anda beda perbedaan tapi tolong mampu saling menghargai perbedaan. Anda senang syukur, nggak senang nggak apa-apa, tapi tolong jangan ngeledek yang senang. Betul nggak? Betul. Contoh, jaga silaturahmi. Mana kaji? Muludan. Aceng moal kaji ah. Kula mah keur kuliah teu diajarkeun muludan, nya teu naon. Aceng rek ka mana? Urang maca Quran bae tadarus di imah kaji. Bagus ceng. Aceng tadarus maca Quran, berkah ieu kampung. Aduh nuhun ka haji kula didoakeun. Atuh kaji merek muludan didoakeun ka haji. Si menang ilmu manfaat. Amin ceng. Doa pidua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah Islam lamun geus kitu. Mampu saling menghargai perbedaan. Dia masuk kami witian wae karena ngaledekan ka urang. Tong jauh-jauh di Cikampek di lemur kula di Karawang. Aya nyelap begitu. Ka haji rek ka mana? Muludan. Eueuh teu dituna ka haji. Ngeunah eta ngajawab itu. Kan jadi hata yang gitu kan. Ngomong naon sabieu. Nya muludan eueuh teu dituna ka haji. Aisyah ira hati ditu. Ngahurang dikitu kan. Maksudna naon ka haji? Aisyah maksudna naon tadi? Nya muludan eueuh teu dituna ka haji. Bae aing nanya, siana ira hati ditu. Panggihkeun sasia di ditu, mawa naon sia ti ditu? Ira sia rek ka ditu deui. Bikin lieur eta jelema ditutukeun. Can ngaluarkeun hadis aing eta. Geus lieur eta jelema. Kok Kang Haji jadi kitu? Bongana sia kitu. Atuh lamun embung di kitu-kitu nya ulah kitu. Tah, Gitu. kitu. Ulah wa Kang ngadu hadis jeung gitu. Sok urang pakai kitu-kitu bae. Nah naon teh kan eueuh ti dituna maksudna naon ceng eueuh ti dituna ya Kang Haji panapi can pernah ngayakeun muludan perayaanana digebiarkeun make tenda panggung sound system can pernah Kang Haji na sejarah ge eueuh caritana aing ge maca bener can pernah nabi ataupun pikir ku sia pikir nabi rek nyewa tenda ka mana harita oh sia dilayanan nabi ka mana dilayanan bae bingung jeung Kang Haji mah lieur pan sia nu ngalilieur. Emang aing mah maca sejarah can pernah nabi ngayakeun perayaan model kieu make panggung tenda sound system pikir ku logika rek nyewa sound ka mana berarti eueuh ti nabina terus berarti bid'ah Kang Haji nah bid'ah perkara na eueuh ti nabina hukumna nya dolalah Kang Haji maksudna dolalah sesat kabeh nu eueuh ti nabina sesat kabeh Kang Haji pokona perkara nu eueuh ti nabina kabeh sesat. Tuh bisa dibagi-bagi ya tapi dah. Tuh bisa Kang Haji. Yakin. Aing nanya ayeuna. Sia aya di zaman Nabi. Oh. Ya dolalah hareupeun aing. Berinya nyekel HP Android. Waduh. Aya HP di zaman Nabi. Oh, sorry, dolalah. Ka aing teu dibikeun. Atuh ieu mah lain deui Kang Haji ceuk sia tadi kabeh teu bisa dibagi-bagi ngaji sia nu bener ngaji karak sapotong sombong sia yeuh deng ceng dengekeun aya nu disebut bid'ah tapi wajib eueuh ti nabina tapi wajib diayakeun naon nitapkeun Al-Qur'an. Maaf, nyitabkeun Al-Qur'an ngabukukeun Al-Qur'an bukan di zaman Nabi, tapi di zaman Umar bin Khattab. Nabi sudah wafat, Abu Bakar Siddiq sudah wafat. Baheula di zaman Nabi Al-Qur'an masih kena aya di dada-dada para sahabat, para hafidhullah, penghafal Qur'an. Masih dalam tulisan-tulisan kertas yang berceceran belum disatukan.
Tapi naik Umar bin Khattab boga ide hayang ngumpulkeun Al-Qur'an ti para sahabat-sahabat penghafal Quran rek dibukukeun rek digali sebab-sebab diturunkan itu ayat dikumpulkan sahabat kabeh. Tegaburu di zaman Umar kaburu maut, datanglah Utsman bin Affan jadi khalifah ketiga, maka di zaman Utsman bin Affan bisa dikitabkan menjadi Al-Qur'anul Karim sekaligus Fatah Kasrah PSJR na ayat komplit. Di zaman Nabi belum ada komplit eta kitab Al-Quran nu ayeuna aya di imah, di masjid, di majlis, eta disebutna mushaf Utsmani. Sabab di zaman Sayyidina Utsman beresna digali eta Al-Quran ke Utsman bin Affan, kunaon maka disebut surat gajah, kan surah gajah Al-Fil. Di mana asbabun nuzulna? Jadi surat diturunkan dari mana? Di Mekah apa di Madinah? Oh iya Madinah, Madaniyah. Iya Mekah, Makkiyah. Di mana asbabun nuzulna? Iya Al-Baqarah. Maka di ngaranan surat sapi betina tuh. Jadi kaharti ku urang. Bid'ah tapi wajib diayakeun lamun teu dikitukeun urang moal ngarti bacaan Quran. Mana ayat pertama, mana surat pertama nu diturunkeun? Kunaon make surat gajah? Inilah hebatnya para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini disebut bid'ah mahmudah. Namun bid'ah mahmudah? Kullu ma uhdisa walam yukhallif kitaban aw sunnatan fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu ayat nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, itu disebut bid'ah terpuji. Contoh, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Sabab itu bertentangan dengan Quran. Sok sanajan Nabi can pernah ngayakeun perayaan doang kieu, tapi eusina ieu perayaan tidak bertentangan dengan Quran. Sabab eusina ieu perayaan ngagungkeun Nabi, ngayakeun pengajian, silaturahmi, sedangkan eta kabeh dititah ku Allah dina Quran surah Al-A'raf. Falladzina amanu bihi وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradik. Maka sanajan manu iman ka Rasulullah wa azzaruhu jeung jalma nu ngagungkeun Rasulullah wa nasaruhu jeung jalma nu nulungan syiarna agama Allah. Naon nu ditulungan kumuludan syiarna tolab ilmu. Lamun biasa rutinan minggonan paling 20 paling 30 pangloba na 40 50, tapi kumuludan ieu syiarna pengajian jadi pinu alhamdulillah bisa ribuan udah ratang bener ditulungan syiarna agama Allah. Wa tabaun nural ladzi unzila ma'ah jeung jalma nu nuturikeun perintah Allah nu disampaikan ka Rasulullah. Naon wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah Islam di jalan Allah, jangan berpecah belah. Kumuludan mampu dibuktikan keur pilkada, keur pilpres, ieu beda-beda pilihanna kabeh. Tapi kumuludan mah teu dibawa nu kitu. Hiji benderan dibawa. Naon? Ukhuwah Islamiyah di atas segala-galanya. Betul nggak? Iya, kudu dijaga ke orang supaya jadi kekuatan masyarakat. Silakan Anda beda kaos, silakan Anda beda ormas, tapi tolong ukhuwah Islamiyah tetap dijaga. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nikmat lamun geus ngariung kieu pan. Leres teh? Bunga geuning dulur teh loba. Alhamdulillah. La quwwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Sakumaha balana ieu di desa urang masalah, maaf, lamun masyarakatna kompaknya hiji, insyaallah kita akan mudah menghadapinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi tetap eusi nama ngaji kene. Pengajian di bulan Mulud disebut Mulud. Eusi nama ngaji. Pengajian bulan Rajab disebut Rajab. Kan eusi nama ngaji. Beda tempat beda ngaran ngan beda tempat beda ngaran, eusi mah tetep ngaji. Doang bulu di mana we nempel tetap bulu ngan beda tempat beda ngaran, tapi eusi tetap bulu. Bulu naon? Ya kudu main logika wae kadang ngarti. Nempelna sirah rambut ngarana, tapi jenis nama bulu. Nempelna luhur mata alis, beda tempat beda ngaran. Alis, tapi eusina tetap bulu. Nempelna bibir
kumis beda tempat beda ngaran tapi eusi tetap bulu nempel nagado jenggot beda tempat beda ngaran tapi eusi tetap bulu nempel nakelek bulu dina dada bulu dina beteng dina ping-ping bulu dina betis tetap bul nah ini nah aduh kaliwat